Kek. Satangkal ku aing masih di Hampura. Ima 2 tangkal. Ya terlaluan bener-bener imah. Gak bisa dibiarin, goblok. Sahanya jelmana tuman wae intip ku aing sia. Penasaran aing yuk. Modar ku aing sia kapan. Diintip ku aing ayeuna mah sia. Tuman wae. Ya, daripada ngajen tuh wae kitu mah mendingan ge liar atuh ka ditu. Neangan-neangan naon atuh ka ditu ari liar mah mending we meureun bebeunangan. Daripada ngajen tuh wae kos tunggul di imah teu usaha. Usaha naon atuh mah, hah? Nah, nama usaha rese. Yang naon di kamana-mana kita rese gitu, hah? Nya naon we atuh ya istiar hirup mah ulah ngajen tuh wae kos tunggul kitu. Kahayang pisan hirup teh ah. Ya itu mah orang ya ikhtiar nang sebongkah belian gitu, ha. Wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi ulah poho ya balik nama sebongkah berlian. Halang ka mana ya nya, ha? Nah, sampai ya, ha. Lumayan lah sampai ge. Sebongkah berlian eueuh. Sapotong sampul ge kajin lah, ha. Nah, iya weh meureun bedulna teh nya. Pantesan sampai aing kuat leungit 2 tangkal. Tapi geuning ieu bedulna kuat solasi kieu nya. Hideung kabeh. Nah, beunang ku aing ieu bedul solasi nya. Ya beunang ku aing bedul solasi. Sia wewe nya anu malingan sampai aing teh ha. Ente yut, ente. Yut, ampun yut, ha. Yut, ente yut, ampun ha. Yut, otong mah karak bertindak geus kanyahoan ku ayut, ha. Teu, geus 2 tangkal otong sampai aing leungitan sia. Kelayut. Lepasin lanjut, jelaskin lanjut. Jelaskeun naon sia? Gedeng yut, nah jelaskin lah, mah parela itu dijelaskin lah. Yut, urang mah karak erek bertindak ayeuna. Teu, aing mah teu percaya. Supah yut, aing kudu supah naon ya yut, kudu maneh percaya yut, ha? Tapi heueuh tong aing karunya nempo beungeut sia melas tong. Tapi sah nu maling nanya. Nyao yut, uing itu nyao, ha? Ya geus mangga keur ditu lah. Heueuh teh nya. Ieu doang ai jadi jawa teh katuduh wae teh pugu-pugu karak arek kudakeun bener cek kolotnya ulah sok ngadekan waton teh katuduh wae maling ku batur, hah? Aduh, heueuh ah. Ampun, ieu zaman loba nu narekad. Ku bakat ieu meureun nya harese usahanya. Peceklik cek bahasa Jerman teh mah. Percuma ya lulusan sarjana harese dipake gawe nu aya di garawe ge di PHK. Nasib pejuang amplop coklat. Pamajikan talak 7 anak genep kabeh milu
mata aing. Geus kieu gawe naon nya ieu teh. Tuluy macul ka sawah era ku titel. Pan aing teh preman rampung kudu bebelokan mah ka sawah tuluy macul. Erek malak tuh nu liwat-liwat acarnya. Aing mah. Nah, pucuk dicita ulang pun ngegelan huntu. Ulang pun tiba. Si Hepeng ya. Peng, dia lah Peng. Dia. Waduh, aya Mang Bram yo. Silakan 13 ieu mah. Naon Mang Bram? Ye, sia mah di goroan teh. Dia. Naon Mang Bram? Di mana sih Peng? Tas neangan pagawean di sana. Sia ngalunjak ka aing. Kisana panggil Kakang Prabu. Maaf Mang Bram. Kakang Prabu. Nah gitu kan enak ya kacepil aing kadanguna. Aing kayak ngopi Peng. Minta duit atuh aing Alah ilok kudu kokosodan lawing di dieu. Emang kunaon Peng? Sedih lah diceritakeun mah. Jey, kumaha sih caritana aing hayang nyaho. Percuma diceritakeun ka Mang Bram ge. Nu panjang moal paham, nu lebar komo deui. Jey, sia mah bener-bener ngaledek ka aing. Henteu Mang lah. Ieu ceritana nu muter Karawang dan pagawean kuat teu meunang. Oh, karunya amat sia Peng. Eta kitu Mang. Wah, berduaan wae ya, kos cangkir jeung tutupna. Naon sih lain? Macem-macem aing. Itu Mang Bram. Dia aing minta duit lah. Mang. Aku sia ngawarung teu boga duit. Percaya aing mah da. Aya ye, tapi teu bang goceng. Kajuan dia. Iya Mang Bram. Geus, mangkat ka ditu, man. Mang Bram. Lumayan ya, aya aja keur ngopinya. Bisaan Mang Bram. Mang, uing ngalamar jadi anak buah Mang. Wah, ribet Peng, jadi anak buah aing mah persyaratanana hese. Emang naon persyaratan Mang Bram? Persyaratan anu kahiji kudu sehat jasmani jeung rohani. Nu kadua kudu boga wawasan luas. Nu katilu kudu lulusan sarjana. Intina malah kudu jadi jelema inti belek. Intelek Mang Bram. Kumaha we cek aing, sungguh-sungguh aing ngomong. Tah eta intelek maksud aing teh kitu. Ayo siap Mang. Kebeneran ya orang lulusan sarjana. Oke, saya terima nikahnya. Lamarannya. Tapi training heulanya 3 bulan. Siap Kakang Prabu. Aduh, haus deh. Mana terpanas ya kota Karawang. Muter-muter, jangan pagawean deh. Kuatan siapa Peng? Ya, balik cai man. Jeung cemilanana jeung sia. Nuhun Mang Bram. Mang Bram, kamana Molina? Itu tuh ka material. Jadinya aya semen, tak aya paku, tak aya mur, tak segar sia. Atuh. Geus man kali itu jajanan nu bergizi nya. Ulah jiga tariflek tak awak. Yah, takor wae aing ya. Kurang ajar si Peng.